urang geuleuh kana leho urang teu sadar urang ge boga. Tapi jalma nu Rahman Rohim napalkeun sifat Allahnya jeung asih bakal mikir rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, ancrug bismillah teh kana rasa. Duh eta budak nongtot leho dagang comro pasti moal payuna, kumaha ngarah payu piceun lehona. Kadieu jang mah boga duit 5.000, tah duit keur maneh sing-sringkeun tah leho teh di WC sebreng-sebreng bersih irungna payu comrona lantaran leungit lehona. Tuh Rahman teh kaciri Pak dina perilaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Amin. Kuidih jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing ngajadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Amin. Urang kudu sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah Kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, biwa santri, hormaten simkuring, guruanen pikeun simkuring, ais pangampih, pupuhu lembur, kades kadus, RW RT, BPD Lebe, tur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngebogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon magi jeung dagang jawabanana hayang untung. Mun ngobrol jeung tukang tani kunaon magi jeung tani jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka doktor ditanya naha bet ka doktor jawabanana hayang cager. Jadi saban-saban niat teh kudu puguh kana tujuan. Jelema gering hayang cager, jelema tani hayang hasil. Jelema dagang ge hayang untung tak ieu ngariung di ieu tempat judulna pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Bisa hayang nempo urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu entong wakananya batur bab ilmu mah tanya awak sorangan. Sadasa kapeung jalma mah sok kena ku panyakit naon eta poho kana purwadaksi poho kana kahayang mimiti. Loba jalma nu sangsara harayang beunghar belaan usaha ka ditu jeung ka dieu tapi naha geus beunghar ngadon poho ka nu sangsara. Loba jalma masantren luhur caritana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon ngewa ka nu bodoh. Artina ilmu teh teu cocok jeung fungsina. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Matak samemeh nanya batur, nanya dulur, nanya tetangga, nanya baraya, tanyakeun kana awak sorangan. Lamun Allah nitipkeun ilmu ka urang sanggup moal. Da loba jelema harayang ilmu tapi geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Weh. Matak nu ngaran ilmu mah kudu puguh kana fungsi al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup paroek wae. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah naha pedit. Kabeh ge apal ulah pasea tapi naha ustad ge sok parasea. Kabeh ge apal ilmu kasalaki kudu hormat geuning duit leutik jeding. Jadi ilmu teh di mana atuh lamun kitu teu kaciri ilmuna teu kaciri cahayana nu katempo karek apalna. Matak ilmu teh naon hartina karek apal lamun anggang tina amal. Ning ilmu urang teh karek samet apal can tempo dina amal, apal zakat henteu zakat, apal sedekah teh sedekah, apal kudu damai tapi pasea wae, apal ulah ngewa tapi rujit wae. Tah teangan ilmu nu mana kudu rujit ka sasama dina hirup. Tah geus rada ungut-ungutan.
Matak hakikat ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Jawabanana hiji, qalbun salimun. Iwal teh jelema nu hate bersih, Pak. Matak lamun jelema geus hatena bersih tahampura nu ngelmuan teh lain batur, lain dulul, lain tatangga, lain baraya. Tangtu we nu ngelmuan adalah Allah, maka ilmuna bakal dipake tukuh ka Allah. Ilmuna bakal dipake taat ka Allah, sabab ilmuna ti Allah dipake ka Gusti Allah. Lamun ilmu ti Allah dipake ku hate kotor, maka ilmu bakal katempo kotorna ilmu. Lain ilmu nu kotorna tapi akhlak jeung perilakuna. Bener? Tah, cicing sugane rada ngarti atuh ungeuk. Matak bahasana qalbun salimun. Hati nu bersih. Lamun di dieu loba santri, di dieu aya pasantren, di dieu aya ustad, di dieu aya kiai, pek tuluykeun. Ribuan kitab bararaca, Quran sing apal, hadis sing nyaho, ngan hampura balik deui kana hate. Ribuan kitab apal, Quran katalar, hadis kaaji, balik kana hate. Sapanjang hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, berarti eta ilmu can mampu ngarobah hatena, boro-boro ngarobah baturna. Tah, demi Allah ku ceramah kieu mah karabut sararea. Matak nu ngaran ilmu teh lain kudu ngarobah batur, tah robah teh diri sorangan. Sabab hakikat nu ngaran hirup teh urang di alam dunya teh kudu wawuh kana diri urang. Mata kolbun salimun teh hate nu bersih teh penting jeung butuh. Jelema boga harta alus hate bakal bageur. Jelema boga harta kotor hate sombong. Boga kongkorong lempang dongko. Geulang ge kuat digibrig-gibrig nyampeur pangaosan teh hayu urang pangaosan. Harta cicing di jelema nu kotor hate heuh kitu jadi sombong. Ilmu cicing di jelema nu kotor hate beuki luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku ngomonganana. Tapi lamun jelema alus hatena beuki luhur ilmu bakal katempo tawadona, sadar diri nu ngelmuan Allah, nu ngabisakeun Allah, nu ngadaikeun ge Gusti Allah. Urangna saha? Sarua we nanagerhana teh jeung bapa jeung kuring teh sarua. Matak teu ngabeda-beda darajat manusia ku harta, ku pangkat, ku jabatan. Tah bedakeun mah ku kamuliaan katakwaan. Matak nu boga ilmu lamun sombong leungit takwa. Aduh. Well. Qalbun salimun. Paingan atuh bahasa hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mereka alusan keur jalma nu pahamna agama. Lamun aya bahasa yufaqihu paham berarti apal cantang tu paham, tapi nu paham geus tangtu apal. Kabeh ge apal kana agama tapi cantang tu mampu migawe eta agama. Kabeh ge nyaho kana Islam tapi teu apal cara migawe Islam. Matak teu saeutik Islam jeung Islam parasea berarti apal Islam teu apal cara migawena. Weh. Sok geus teu percaya tah. Apal agama tapi nah jeung dulur teu akur jeung tetangga parasea kabatur geuleuh kanu sejen ijid rujit cua ngewa gerateangan agama nu mana nu kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Umat Islam mah boro-boro kanu bener kanu salah ge sacongo buuk ulah aya ngewa kana kasalahan batur. Ieu mah kanu salah teh bibir teh kuat galing na memang na malaikat nu tanpa dosa urang teh. Sabenerna mah bapa dihargaan batur teh da lain bapa nu berharga ngan Allah munian kagorengan bapa. Da sabenerna mah ibu dihormat batur teh lain ibu nu terhormat ngan Allah munian kasalahan ibu. Coba lamun ku Allah dibongkar kagorengan urang Pak, saha urang sabenerna? Mangga we emutan. Jadi mun batur salah kapangi alus bisa eureun tina salahna. Nu paling paur mah jelema salah teu kapangi deudeuyeun nyumput dina baju nu hadena ari hate kotor teu kaciri ku sasama. Well, rambut gondrong bukan pembohong, alus. Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Kene urusan buuk maka resepna ngan eta bukan pembohong, berarti hatena bener. Daripada dijas make dasi ari aspal diharakan. Well, geus mimiti ungeuk tuh. Matak hakikat ilmu mah Bu, boro-boro mah dikolot.
ngaran ilmu mah budak leutik wae jadi ilmu. Lamun aya budak umur 3 tahun ngaji henteu, muka Quran boro-boro ka masjid tara salat henteu. Tapi lalajuan ku bapak budak 3 tahun pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Tah coba ieu nugus karolot kieu. Quran dibaruka, hadis diaji, kitab dibaca. Mun urang geuleuh ka dulur, geuleuh ka batur, 5 menit anggeus, urang-bujang 5 tahun teu beres-beres. Berarti lamun kitu Quran teu ngarobah hatena, hadis teu ngarobah hatena, ilmu ge teu ngarobah hatena. Matak hakikat Quran di mana? Tah dina hate urang. Nabi ge disebut khuluqul Quran. Quran adalah huruf, maka huruf kudu bisa mawa hirup na hate. Ieu mah Quran dibuka ari hate modar wae. Nu sangsara diarantep, yatim diantep, miskin diantep. Atuh eta Quran teh karek katalar, can katempo hirup hate. Matak cek ilmu kolot, huruf kudu bisa mawa hirup. Quran teh huruf kudu bisa dibawa kana alam hirup, sing hirup ieu hate. Nyeri batur nyeri urang, ripuh batur ripuh urang, susah batur susah urang. Matak jalma nu pinter maca Quran bakal pinter ngarasakeun ka nyeri baturna, lain nganya nyeri baturna tapi ngarasakeun ka nyerina. Aduh. Peke kumaha ibu. Tuh. Sok urang pan maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Eta teh huruf. Tina huruf kudu bisa mawa hirup. Hirup di mana? Hirup ke si hate. Ku ilmu bismillah teh bisa hirup ieu hate. Kalayan nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih, hirupkeun hate sing nyaah, sing asih, sing dedeh, lain geuleuh, lain cua, lain ngewa. Nu dibaca bismillah tapi ngewa ka sasama, nu dibaca bismillah tapi geuleuh ka batur. Di mana letak bismillah karek samet bibirna can katempo dina prilakuna. Wow. Ke da aku ceramah kieu mah kabeh karabut cik urang oge. Sing sumpah demi Allah. Nu dibaca subhanallah, pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah, teu sadar dina subhanallah teh aya nu kudu dihirupkeun. Naon? Hate. Subhanallah maha suci Gusti Allah, hate hirupkeun berarti urang kudu bersih. Ieu hate dabongan bibir geus ngomong subhanallah. Subhanallah maha suci Gusti Allah, maka tarima ku hate anu suci. Allah maha suci, urang suci. Tadi disebut we hamba Allah. Na teu era ari Allah maha suci, ari urang kotor wae. Ari ongkoh subhanallah, batur maju ekonomi, nyeri hulu. Ongkoh subhanallah, batur meuli kongkorong, manehna ge sarua meuli. Nu akhirna nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Da kongkorong na tina lajada. Batur nyen gedong mun taber. Batur maju na usaha nyeri cangkeng. Komo lamun batur meuli mobil modar. Ari ongkoh subhanallah maha suci Gusti Allah, geuning eueuh eusian dina awak. Matak ngaji huruf kudu bisa mawa hirup. Huruf hirup. Nu disebut cinta Nabi Muhammad, ari Nabi teh cinta ka sahabat. Cinta Nabi, cinta ari Nabi cinta ka saha? Cinta ka yatim, cinta ka miskin, cinta ka jompo, cinta ka sasama. Tah uyana urang sok loba ngomong cinta Nabi, cinta. Nah apa saya? Cinta Nabi, cinta, nah yatim diantep. Cinta Nabi, cinta, nah jelema teu dahar diantep. Cinta Nabi, cinta, nah batur jelema miskin teu dibelaan. Sedengkeun Nabi teh cinta ka yatim, cinta ka miskin. Urang atas nama cinta ka Nabi sebatas ngomong wungkul tanpa bukti kanyataan. Geus mimiti ka salinira. Keun bae paling oge teu diulem deui, sabodo. Supaya muka we. Ari ongkoh cinta Nabi. Lamun dibuka daerah urang ngomong cinta Nabi eta. Cinta Nabi, cinta, nah sombong. Dan nu sombong malayan Nabi Muhammad, saha nu sombong? Firaun. Cinta Nabi, cinta, nah gede wadul. Dan nu gede wadul mah Abu Jahal. Cinta Nabi, cinta, tapi nah sok ngadu domba batur ngarah pasea, nu sok ngadu domba mah Abu Lahab. Cinta Nabi, cinta, tapi nah pedit, nu pedit masih korun. Berarti orang teh karek ngumumkeun cinta Nabi Muhammad teu katempo cahaya Nabi Muhammad mah. Bener. Aduh, pokona masa rumah sakeun ku sararea lah.
dan memang nah matak hakikat kahirupan teh di mana ayana dina hate nu bersih. Lamun hate geus bersih ampura Pak ilmu ge bakal dararatang sorangan tina taneuh tina cai tina angin tina seuneu daratang pan seuneu teh panas geus apal panas tong dicoba tah seuneu teh ngajarkeun ilmu panas jadi ibu teh tong kapanasan diri ku milik batur tong karerap awak ku harta batur sing adem sing tengtem ulah nyieun neraka di alam dunia di akhirat sieun kana neraka tapi di dunia goreng wae jeung sesama tah eta teh keur nyieun neraka. Ari ongkos sieun ku neraka tapi batur nyieun gedong nyeri hulu. Ongkos sieun ku neraka batur meuli sawah ratug angen. Ongkos sieun ku neraka tapi batur majuna usaha meneangan fitnah supaya ragrag usaha batur di mana surgana lamun kitu diri naripuh capek lungse umur teu manfaat. Aduh geunahnya ya ngadengekeun ceramah ungeuk bari sadar kana hate aing pisan. Sok we rarasakeun wayahna. Tuh. Matak angin ge pan mere pelajaran, bapak teh pan sieun ku angin peuting beliung. Teu kudu sieun ku angin nu gede teu kudu. Angin peuting beliung nagara ge bakal mere informasi kade isuk jam 8 beurang ulah aya di lemur rek aya angin peuting beliung kabeh we ngungsi ka lemur kuring ka Cimaung salamet jelema. Tapi jalma sok poho lain sieun ku angin peuting beliung tah nu kudu sieun mah ku angin leutik tuh itu nu dihandap nunutan da lain ku angin peuting beliung ku angin leutik gitu. Jadi angin leutik teh disebut sir ai sir teh ayana dina diri matak musuh nu sabenerna lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya nah bapak teh sadar musuh nu sabenerna awak bapak sorangan jelema beunghar musuhna pedit matak loba jelema beunghar para redit eta teh eleh ku pedit jelema boga ilmu musuhna sombong matak teu saeutik garableg ilmu sararomong teu bisa ngelehkeun musuh jelema daek ibadah musuhna ria matak sagala rupa teh dijieun status we deuk tahajud OTW tahajud bubar tahajud pan heuheuayan da hayang ditanya ku batur kunaon jiga nu tunduh tahajud teu eureun-eureun kumaha ternyata musuh teh lain batur Pak lain tatangga lain baraya matak lamunana gerhana dimusuhan ku batur kuring demi Allah moal ngalawan eueuh waktu sabab kuring keur perang jeung awak kuring boro-boro merangan batur merangan hawa nafsu kuring ge hese mun jelema nepi ka dinya kabeh tamat tahirup lain mah habene gurger jeung tatangga melaan naon ibarat ibu jeung salaki parasea gerasapan aneh ari hees bareng keneh pan teh rada teu eling teh Pak gurger we haben palebah dahar nu hiji kaluar nu hiji ka jero dina lawang panto ka mana keluar capek eta di imah lain batur musuh urang lain tetangga musuh urang lain baraya musuh urang mata awak urang matak bapak bisi aya batur nu ngahina ka bapak geus tong dilawan antep we hatena eta bisi bapak direndahkeun ku batur geus tong dilawankeun bae hatena dilawan ge ka bawa gelo kene antep cenah nepi ka rungsing situ naon sababna la ilaha illallah berarti teu neurak kana dirina pan la ilaha illallah teu aya nu nakdirkeun iwal Allah la ilaha illallah teu aya nu ngamampuhkeun iwal Allah la ilaha illallah teu aya nu beungharkeun iwal Allah la ilaha illallah moal aya nu ngabisakeun iwal Allah geura sok aku la ilaha illallah moal aya nu ngabisakeun iwal Allah moal aya nu ngamampukeun iwal Allah moal aya nu nyapetangkeun iwal Allah moal aya nu ngelmuan iwal Allah lamun urang boga ilmu tanpa Allah ilmu naon ngaranna matak ieu teh nu hadir teh hampura kabeh ge palsu sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on sesengitan ongkoh aya kuring kabita sacongo bouk demi Allah henteu kunaon sababna sabab kuring apal ieu mah kepalsuan dan nu aslina ibu mah lain nu ieu wajar pangaosan make make up wajar di blush on wajar di lipstick wajar coba di imah wow daster merengkel kameja ngalek-lek soek di gegepan huak yeuk bau kelek gening urang teh ieu teh datang ka dieu teh keur nutupan kapalsuan nu sabenerna Pak Kades asli palsu ampura palsu hareupeun rakyat boga jabatan naon ngaranna Kades dibongkar eusi mastakana keur mikiran koperasi merah putih ya tuh kade salat urang teh ulah keur nutupan kapalsuan
matak anu aslina saha atuh innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah. Ari ieu pengajian jeung Allah hampuranya teu percaya. Pan isuk ge aya pengajian kun adi di dinya tah ki asbes. Cing jamaah rek loba seperti kieu. Tak moal cenah kitu. Berarti lamun pengajian lamunana gerhana loba jamaah tuluy ustaz setempat jadi eueuh berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang neuleuh jelema nu na TikTok. Mana jelema nu bareng jeung Allah teh hayang panggih Pak. Demi Allah kuring mah hayang panggih jeung jelema nu hirupna bareng jeung Allah. Nutur-nutur jelema salat panyate jeung Allah, aipek teh bubar salat melak cangking dina kelek asa aing pang salatna. Nah, cing teh salatna jadi jeung sombong lain jeung Allah. Nutur-nutur jalma nu pinter maca Quran, panyate kitu jeung Allah maca Qur'anna, ternyata teu dibayar mah geuning teu datang, har jeung duit geuning. Tah mana nu jeung Allah teh mana? Bahasa anak Quran innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah. Lamun hirup bareng jeung Allah babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna. Babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna. Lamun jelema geus babarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna, salat dibisakeun ku Allah salatna ge, zakat dibisakeun ku Allah zakatna ge, pinter ku Allah dipinterkeun ge, daek ku Allah didaekeun ge. Moal mungkin aya panyakit sombong dina dirina sabab sagala rupa kun payakun Allah hungkul kabehanana. Bener? Aduh, asup meureunnya ceramah kieu kana hate meureun. Nya asup nya kasindiran ongkoh teh. Heukeun bae. Da boro-boro bapak urang ge nu ngomong sarua. Tuh. Lamun innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah. Hirupna bareng jeung Allah, Pak. Lamun jalma salat bareng jeung Allah da bakal kaciri atuh. Mana jalma nu hirup nu salatna bareng jeung Allah, hiji sod, dua lam, tilu ta, sod sidqul qauli bakal alus ucapanana, lam layyinul qalbi bakal leuleus eusi hatena, ta tarku ma'asi bakal ninggalkeun kamaksiatanana. Ta eta salat bareng jeung Allah. Ti mimiti ngomong cocok jeung bahasa salat, ti mimiti ruku jeung sujud ge dibawa kana akhlak paripolah sapopoe. Mana jalma ruku na kahirupan? Ruku kabeh ruku, apan alam ruku teh dibawa kana hirup masih ajenan pan ruku. Pan ayeuna mah boro-boro umat Islam jeung Islam ge parasea. Berarti kunaon pasea? Leungitna silih ajenan. Lamun jelema geus bisa maseaan batur, tandana aya kasombongan dina diri aing leuwih alus batan. Tinggal teangan ku Bapa, makhluk nu mana nu boga nu pernah nyarita sarupa kitu. Usjudu pek anjeun sujud kasaha ka Nabi Adam, iblis pan anu teu sujud. Naha kuring leuwih alus batan Adam, heuh sombong. Tah punten. Lamun urang ngarasa diri leuwih alus batan batur, naon beda jeung bebengok si eta. Aduh. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Asli Bu, mata kurang tong sok ngomongkeun kana kadorakaan batur kasalahan batur teh ahli salah ge cantang tu ka neraka, ahli maksiat ge cantang tu ka neraka. Naha janji Allah 50 tahun nyieun kadorakaan sapoe manehna tobat tuluy maot nu sapoe nu 50 tahun beak dosana ku tobat anu sapoe. Lamun 50 tahun ibadah sapoe deuk maot ngarasa aing pang ibadahna sombong ngaranna nu sapoe sombong meakeun pahala nu 50 tahun. Nya angere penyakit mah eta sombong. Matak anu daek jeung nu teu daek teh sabenerna mah sarua. Nu daek pangaosan jeung nu teu daek sarua. Anu teu daek digoda ku kedulna, anu daek digoda ku asa aing sok pangaosanana. Sarua urusan sombong. Nu salat jeung nu teu salat sarua. Nu teu salat digoda ku kedulna, anu salat ge digoda ku asa aing pang salatna. Nya bebengok iblis mah cerdas seurang ge. Matak bapak kudu pinter lalajo iblis. Sok lalajoan. Balik ti dieu pamajikan ngamuk lak-lak dasar bebeakan nyarekan ka bapak, wah hampir ngepret make jeung ngaleg-leg ongkong. Tah bapak teh kudu wabuh kana surat Anas yuwaswisu fi sudurinas aya nu kekecewisan dina dada-dadana. Golongan naon eta? Bisa jadi golongan manusia tatangga anu manasan. Da eueuh tatangga mah nu kadua, opsi kadua golongan jin anu ditukangna aya iblis. Da teu mungkin pamajikan bapak nyarekan bapak, teu mungkin pamajikan bapak hayang aleg-leg bapak, teu mungkin pamajikan bapak amak ka bapak. Geuning terjadi
aya iblis nu ngagoda kana dirina supaya bapak bisa neungeul bisa nyarekan rumtag rumah tangga budak korban kaduhung duana. Bener cicing lah kalem matak jeung iblis teh kudu katempo ngan nempo iblis lain wujudna nempo iblis lain jirimna tapi tempo iblis mah sifatna. Lamun jelema geus sombong tah hampura aya iblis di tukangna. Kajeun kiai gede, kajeun Quran katalar, kajeun hadis diaji, kajeun ilmu luhur, sombong weh hampura Pak aya nu leuwih luhur ilmu tibatan urang. Saha? Heuh iblis. Quran katalar, hadis kaaji, ibadah leket, tahajud mineng, tapi naha iblis teu jadi kakasih Allah lantaran kasombonganana. Tanya urang tahajud henteu, Quran teu kabuka, hadis teu kaaji, ari sombong ti bareto, buah-buah iblis teh muridna urang. Ya, bener. Kadua, bapak ge kudu bisa nempo Allah ngarasakeun Allah, ngadenge Allah. Cicing da bahasa nu kieu bahasa hese. Nempo Allah, ngarasakeun Allah, ngadenge. Kieu ya Bu. Ibu rek piknik. Geus mayar ka RT 1 juta. Tuluy nalika deuk enit jetot ditajong, nepi ka irung nyengsol. Atuh piknikna teh teu tulus. Geblus ka puskesmas, mayar 2 juta, artinya ibu rugi 3 juta. Piknik teu tulus, penyakit datang. Amek teh ibu. Amek lantaran melaan kahayang piknik, ternyata menang musibah ngadon ti tajong irung nyengsol. Cicing ibu tegas diubaran ngalempreh lalajo TV. Ternyata di TV aya berita bus dari Sukabumi tikusruh kana lautan maut kabehanana deuk amek moal. Tah kudu amek tuluy. Jadi artinya naon Pak, lamun jelema nempo Allah dibere musibah moal nyeri, dibere kasusah moal nyeri, dihina batur moal nyeri, nu ditempo lain dunyana tapi geura tempo aya Allah nu naekeun darajatna. Bapak dihina, diledek, dicaci, tong sok ngalawan. Naha aya Allah deuk naekeun darajat bapak nalika bapak sabar nyingareupanana kahartos. Tah nempo Allah teh eta. Nu kadenge Allah pemajikan dasar bebeakan nyarekan bapak kadenge Allah teh naon kadengena innallaha ma'as sabirin. Bapak bakal bareng jeung Allah, da Allah mah bareng jeung jelema nu sabar. Pemajikan dasar bebeakan nyarekan ingat harebos Allah ka awak urang yen Allah teh bareng jeung jelema nu sabar. Jadi bapak teh kudu amek keur dicarekan keun we da pemajikan bapak malai nu eta nu mana nu sing kayo daekeun, anu boga budak 5 daekeun, anu diusahakeun leutik daekeun, dibere imah butut daekeun. Kadar eta waktu hari teh nyarekan ka bapak, Allah deuk naekeun darajat bapak nalika bapak sabar nyingareupan pamajikan sarupa kitu. Nu kadenge Allah, nu karasa ge Gusti. Ah, cicing. Init ibu ka warung. Di warung aya budak yatim, tanya ku ibu, ka mana indung? Teu aya. Ka mana bapak? Teu aya. Nu dirasa adalah Allah. Sabenerna kunaon eta budak yatim aya di warung bet panggih jeung ibu. Nah atuh panggih jeung batur, Allah keur ngasongkeun kahadean ka awak ibu. Pira kadar nyokot duit 5.000, yeuh atuh cep geura jajan 5.000 bisa nulungan ibu jaga di akhirat. Kunaon eta jelema kitu ngarasakeun hadirna Allah di balik budak yatim aya kewajiban urang pikeun mere. Geura sok hirupan hate atuh ngarah teu pediit. Lain imah beunghar enggeus BLT hayang serius. Gedong boga, sawah boga, karena BLT namprak teu hideng jelema kitu. Ngaran-ngaran jelema beunghar mah kudu sadar lain dibere tapi kudu daek mere. Ieu mah kamari aya BLT kesra, nu sangsara teu kabagean, nu beunghar beunang, nah ngada dempes. Kudu nama kamari teh nu beunghar meunang BLT teh protes ka desa. Kades hampura moal ditampa BLT teh. Nah rumasa kuring mah jelema boga peperihun barang bereh henteu kanu miskin jeung kanu yatim tah pangmikeunkeun keun bae ngaran mah kuring ngan tong dipupus ngan wayahna ieu lain hak kuring nu beunghar mah kuduna ge mere lain dibere. Aya eueuh nepi ka dinya pamikiran. Tempo Pak Kades hatena jeung plong eta teh ngemplong dibahas bab kieu mah da hatena mah kieu lebok-lebok kitu teh.
dari urang mah tuh kitu, lamun aya bantuan nu miskin kabeh ngaku miskin, lamun aya bantuan pedagang kecil kabeh ngaku pedagang kecil. Cing engke deui mah aya bantuan keur nu gelo sugane ngaraku gelo. Ya kadang-kadang urang mah teu sadar. Matak bener Pak patokan hirup apal Quran cantang tu apal cara migawe Quran, apal Islam cantang tu apal cara migawe Islam. Ibu ge di jilbab cantang tu apal cara migawe sanggeus di jilbab. Matak loba keneh jilbab badak tapi popolotot ka salaki, jilbab badak tapi kana gosip beuki, jilbab badak tapi teu kaur batur nyeun ka gorengan, urang bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur. Nah eta jilbab teh. Aduh, bapak-bapak bari ngareut ka ibu hakan cenah tah. Ibu ngajilbaban sirah soal babari pek di toko aya tiung geloba tinggal meuli tinggal make ngajilbaban sirah mah babari teuing tah nu hese mah ngajilbaban eusi sirah. Lamun ibu geus teu bisa ngomongkeun batur, geus teu resep kana gosip, teu nyarita kasalahan batur, tara popolotot ka salaki, jilbab eta teh dibawa jilbab lahirna, jilbab batinna. Lamun di jilbab tapi ngago goreng batur, karek di jilbab sirahna, can di jilbab eusina. Well, aduh, tuh ibu-ibu nu belah ditu mantap cenah. Hayu. Asli dah. Da jilbab eta mah atuh apa? Matak pek ibu teh di jilbab tuluikeun ngan aya kategori nu kadua lain sebatas jilbab anu dipake dina sirah tapi aya oge nu kudu dibunian ku maknana naon eta bunian eusi sirah nu sabenerna. Matak lamun bapak neangan Islam da teu kudu ka Arab. Mun bapak neangan Islam da moal kapanggih di Arab moal. Moal kapanggih di Bandung, Islam teh moal kapanggih di Jakarta. Bapak bakal kapanggih Islam di mana? Na awak bapak. Matak aya bahasa kolot ulah jauh di jugjug anggang di teang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana? Heueuh awak bapak Islam. Aya sahadat di mana sahadatna, aya salat di mana salatna, aya zakat di mana zakatna, aya puasa di mana puasana, aya haji di mana hajina. Pan loba jalma ibadah haji ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok. Berarti teu apal kasucian haji nu sanyana. Alah. Ini ibadah haji ka mana ceuk? Ka tanah suci. Nah, ibalik jadi tanah urub. Teu disebut haji teu kuat ngamuk sia eta mah. Iya disebut lagi tanah suci, artinya kasucian di ditu kudu dibawa karena diri. Matak balik diri tu ka dieu teh anger inna akramakum indallahi atqakum. Nu paling mulia adalah nu paling takwa. Ieu mah ini ibadah haji na balik jadi pedit. Berarti hal seperti kieu init ibadah suci, init ka tanah suci, kasucian teu dibawa. Aya lontar jumroh. Pan lontar jumroh teh nalika Nabi Ibrahim rek mencit Nabi Ismail, datang iblis. Ibrahim, nah ari maneh pan sidik maneh teh bapa deuk mencit anak. Cek Allah cokot tuh keusik 7 baledogeun iblis. Lontar jumroh teh baledog iblis. Nah di Arab iblis di baledog, di Indonesia dikukut. Ieu teh simbol Pak bacaeun wungkul. Sa'i, ai sa'i di mana? Ti sofa nepi ka Marwah. Sejarahna Siti Hajar boga anak, saha anakna? Nabi Ismail. Ya. Nabi Ismail koceak keur leutikna ceurik wae, kok katetengan inung ti sofa nepi ka Marwah, nepi ka 7 balikan, disebut ibadah sa'i neangan kadaharan. Tuh ibadah sa'i teh artina teh anak sing alus ka kolot, lain haben ibadah umroh ai kolot nyurucud cai panon nyeri hate ku bibirna. Di mana letak ibadah nu sabenerna? Wow. Geuleuh atuh da pirah kuku dibubukeun nepi ka dinya eta. Ngarah ngalarti we. Pakades nya. Kamana mang umroh ari kolot teu nyangu pada ngantep. Kamana mang ibadah haji ari kolot teu boga imah pada ngantep. Kamana mang heuh ka Arab ari kolot Idul Fitri ge teu dipangmeulikeun baju. Nanaonan kitu ah. Da ibadah sa'i ti sofa nepi Marwah teh perjuangan inung kanu jadi anak. Matak ibadah sa'i TKP tempat kejadian perkarana di ditu. Ibadah nu sabenerna mah di dieu aya inung aya bapa sing hade ka inung, sing hade kanu jadi bapa, tah eta nu sabenerna ibadah. Halah. Geunah euy ceramah teh asup kana hate bari ungeuk. Cocok kunaon.
Gerasa orang lepaskeun dina diri orang teh atuh lepaskeun ego, lepaskeun nafsu, lepaskeun ngarasa bangga, lepaskeun ngarasa alus, lepaskeun ngarasa bisa ge lepaskeun. Nah lamun jelema ngarasa bisa moal bisa narima kana kaalusan batur da diri geus ngarasa bisa. Hampura ieu mun diomongkeun lamun di dieu ye aya jalma nu geus ngarasa pinter ku ilmu ngadenge ceramah kuring teh bakal malang. Ceramah kitu aing ge bisa atuna lain ku sia. Sabab ilmu bakal asup karena jiwa-jiwa nu kosong. Matak cek ilmu tasawuf disebut taholi. Taholi teh kosong, tahali nyicikeun, tajali ngawujudkeun. Sekali deui. Taholi ngosongkeun, tahali nyicikeun, tajali ngawujudkeun. Ngosongkeun diri, lamun kosong diri tahali cicikeun kana diri. Naon nu kudu dicicikeun? Sifat-sifatna Allah cicikeun kana diri. Allah boga sifat Al-Ghaffar Maha Pengampun, maka diri bakal asa hampura ka sasama dina hirup. Allah boga sifat Al-Latif Maha Lembut, maka diri bakal lembut ka sasamana. Allah boga sifat Ar-Rahman, maka diri bakal welas asih ka sasamana. Allah boga sifat As-Salam Maha Menyelamatkan, maka dirina bakal mampu nyelametkeun ucap tekad jeung lampahna. Piraku nepi ka teu ngarti nepi ka dinya. Kahartos Bu. Pan Allah teh boga Al-Ghaffar teh Maha Pengampun, cicikeun kana hate ibu. Dihina tong ngalawan, diledek tong ngalawan, dipitnah tong ngalawan, dituding tong ngalawan. Naon sababna make jeung tong ngalawan? Al-Ghaffar sabejad-bejadna bapa, sagoreng-gorengna urang, gede dosa, tong keung ku gede dosa ba. Asli ya. Mun di dieu aya jelema loba dosa, tong keung ku gede dosa. Naha aya nu leuwih gede tibatan dosa urang. Naon? Panghampura Allah Ta'ala. Bener ya teh. Bapak boga dosa, kuring ge boga dosa, gede bebeakan, tong keung ku gedena dosa. Aya nu leuwih gede tibatan dosa urang, panghampura Allah. Matak saban-saban manusia nu boga dosa ulah eureun tina istighfarna, da aya nu gede tibatan dosa urang, pangampunan Allah Ta'ala. Ibarat indung ka anak, sabejad-bejadna anak kumaha indung? Anger we nyaah. Sagoreng-gorengna anak bapa, anger ka anak bapanya. Kitu tah matak indung jeung bapa teh waliullah. Matak teu kudu neneangan wali Allah ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan, tah di imah urang wali Allah mah saha indung bapa. Han. Ieu mah neneangan wali Allah ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan aja kolot jurjur cai panon nyeri hate ku bibirna, kumaha teteh? Matak kuring masing sumpah nu ngaran hirup teh. Taholi kosongkeun, tahali cicikeun sifat Allah kana diri. Tajali ngawujudkeun sehingga awak urang teh ngawujud Pak, ngawujud naon? Ngawujud sifat Allah dina diri. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim katempo nyaah jeung asihna. Allah Al-Latif Maha Lembut katempo na awak urang lembut hatena. Allah Al-Ghaffar Maha Pengampun bakal katempo urang asa hampura ka sasamana. Allah As-Salam teh Maha memberi keselamatan, maka urang ngajamin keselamatan tatangga dulur jeung baturna. Tuh kaciri Allah teh lamun ditapelkeun sifatna na awak urang. Allah teu ngajarkeun pasea der pasea, nu ngajarkeun pasea saha? Iblis. Tuh ai cinta Allah, nah iblis nu anyampakna. Bener Pak? Sok ge pikir. Da ieu teh bab tauhid atuh nu kieu teh. Sabenerna mah ngan urang we sok kapopohokeun. Sehingga lamun jalma geus hatena bersih, angin jadi ilmu, seuneu jadi ilmu, hayam ge jadi ilmu Bu. Bapak jeung ibu ulah ngerasa sampurna ku hayam ge eleh. Hayam buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, ti kotokna keur aduk, tulangna keur seblak tulang. Eta hayam kabeh manfaat. Coba Bapak subuh ngenog jual. Ulah ngerasa sampurna manusia teh Pak. Da sampurna manusia mah ku ngagunakeun akalna. Leungit akal ulaika kal an'am balduhum adol, leuwih atah adol tibatan sato. Tuh Aceh jeung Sumatera kunaon banjir sapanjang kuring hirup leuweung aya monyet, tapi monyet teu ngagalaksa karusak leuweung, tapi monyet eueuh datang jelema ternyata leuweung beakna ku manusia. Aduh, bener ya teh.
aya monyet nepi ka meakeun leuweung nepi ka hektaran. Padahal monyet teh makhluk nu paling sarakahna monyet teu batak ngaruksak leuweung. Nah sarakahna manusia leuweung beak banjir di mana-mana, musibah bakal terjadi, halodok panjang bakal terjadi, kakara ya Allah teu sadar kalakuan urang sorangan nu mata karuksak kana alam urang. Bener ya, matak Rahman Rohim teh di urang. Kuring rek muji ka ibu, lol budak tetangga dagang comro nonton leho meuli moal. Nama jeung moal. Geuleuh, berarti ibu mah lalajo leho lain nempo comro. Lamun bener dek napalkeun Rahman jeung Rohim nya ahan asian dedehan. Lol budak tetangga dagang comro nonton leho meuli moal. Moal, nama jeung moal. Geuleuh kana naon? Kana leho nu aya di budak. Pertanyaan, ibu geulis teh ayeuna, coba ingat-ingat keur leutik, bo ibu mah leuwih nya lehoan nya ceulian. Jadi lamun urang geuleuh kana leho urang teu sadar, urang ge boga. Tapi jalma nu Rahman Rohim napalkeun sifat Allah nyaah jeung asih bakal mikir rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, ancrub bismillah teh kana rasa. Duh eta budak nongtot leho dagang comro pasti moal payuna, kumaha ngarah payu piceun lehona. Ka dieu jang mah boga duit 5.000, tah duit keur maneh sing-sringkeun tah leho teh di WC sebreng-sebreng bersih irungna, payu comrona lantaran leungit lehona. Tuh Rahman teh kaciri Pak dina perilaku. Bener? Aya anu kitu. Cek urang oge. Maruk napalkeun eta lamun tanpa latihan bangga. Matak dina ilmu tasawuf aya riyadoh. Riyadoh teh latihan miceun hate, miceun kahayang, miceun nafsu. Matak ati-ati lamun bapak ngahina batur tapi batur teu nafsu, ati-ati bakal aya Allah nu manglawankeun ka jelema seperti kitu. Kudu kabalik dia har geuning loba jelema teh belah dinya. Teu kaciri hampura poek keun bios asli Pak. Matak hirup bareng jeung Allah. Kunaon ibu jadi rana ngora-ngora, budak jadi korban, rumah tangga amuradul, hampura tong nuding Allah. Kunaon jadi rana ngora-ngora, budak jadi korban, rumah tangga awut-awutan, punten tong nuding Allah, kadoliman urang nu dituding Gusti Allah. Sabenerna mah ye ulah waka nuding kana takdir. Da Allah ge moal ngarobah kaayaan hiji kaum kecuali eta kaum hayang ngarobah kapribadianana sorangan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kunaon jadi rana ngora-ngora, budak jadi korban, ibu goreng adat. Lamun pasea lang dasar bebeakan ka salaki itu si Bagong molor wae. Untung salakina pinter, naon mamah nyebut Bagong berarti sapepeting akang hees jeung bikangna. Kumaha cek anak, mamah Bagong bapak Bagong, ari abdi ya anak begu. Rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul tong nuding Allah, salahkeun nafsu sorangan. Tah sadengkeun nafsu cek Imam Syafi'i, jelema geus gede nafsu, geus gede amak iblis. Jelema geus gede nafsu, gede amak panto iblis geus dibukakeun. Matak tempo ku bapak, jelema nu gede amak mah beungeut ge geus teu kaciri jelema. Panon molotot, biwir kekerot, leungeun meureub, beungeut beureum. Bener? Tuh, talamun ieu jelema keneh. Gara sok pikir di jelema nu keur nafsu geus lain jelema, biwir kekerot, panon molotot, ieu beureum, darah naik ka luhur. Pamajikan wae ditonyok atuh. Ayang tunggal teungeul wae, tak berarti perang nu pangbenerna adalah perang ngalawan nafsu sorangan. Matak innallaha ma'ana teh lain enteng Pak, berat. Ieu ngayakeun sunatan masa? Santunan. Tasakur jeung santunannya, santunan anak yatim. Ieu teh jalema beunghar nu geus bisa ngelehkeun peditna. Sehingga santunan
kunaon make jeung santunan ngarasakeun ka budak yatim, ngarasakeun kana hirup batur, ngarasakeun ka jalma nu sangsara, sehingga urang boga harta hayang nyengsarkeun, hayang ngabungakeun sasama hirup. Tak ieu teh sebenarnya keur perang ngalawan peditna. Ngan lamun anu beunghar can saperti kieu keok keneh ku peditna. Aduh, heuh ibu kaharti teh. Bisi ieu bisi. Cing hayang nanya ke bapak-bapak, Pak lamun bapak dek digawe subuh-subuh pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amek teu Pak? Pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh bapak sedeng dek digawe amek teu? Oke. Amek cenah Bu. Kuring nanya ke bapak, ku amek bapak nah pamajikan hudang? Ku amek bapak nah cai juk nyampak? Ku amek bapak nah sangu juk asa? Tah nanaonan atuh? Geus kalolot gara diamek. Justru ku amek bapak hiji ngomong bakal moal ka kontrol tebalik gablek pamajikan teh hees wae pamajikan nyeri hate 2 bulan bapak moal bisa sare bareng beuki kasiksa ku amek teh. Tapi coba lamun bapak innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah boa-boa pamajikan teh aya nu karasa keur hareeng leos ka dapur eueuh cai eueuh sangu teu kudu ngamek Pak warung tetangga ge muka meuli we no gasin 10 urang 10 hakan di dinya keneh. Engke pamajikan datang ka imah bakal tumanya. Naon nanyana? Bapak, hampura jisim abdi. Naon make jeung kudu hampura? Cek pamajikan teh teu nyangu teu masak. Jawab ku bapak, lain maneh nu kudu minta hampura, tapi kuring salaku pamimpin rumah tangga kudu minta hampura ka maneh. Nah, bapak minta hampura, eueuh judul tiba heulana lalaki kudu barang dahar di luar bari tanpa bareng jeung pamajikan. Hampura bapak. Tah, teangan ibu, aya lalaki nu kitu. Teu dianggap, Bro. Berarti lamun kitu urang teh hampura ngagugulung naon atuh hirup. Padahal jimat na manusia mah dina salat Pak. Meme salat aya wudu teh pan kekemu, ai kekemu ku cai bersih disebut cai mustamal. Cai mustamal air suci dan mensucikan. Na teu era eta judul cai suci dan mensucikan. Na teu era geus wudu ngomongkeun batur nah eta cai jadi kotor. Aduh. Haben we wudu ku cai bersih nah ari kok kotor tina bibir anger teu dipiceut. Aduh demi Allah aing makasih diran kabehna. Da urang mah karek paham da karek cai mustakmal, cai suci dan mensucikan. Heueuh cai suci dan mensucikan. Cai anu bersih dek mensucikan naon? Mensucikan batin. Ieu mah wudu haben bibir teu suci-suci geuning ngomongkeun batur, ngahina batur, ngaledek batur. Nu kitu bibir suci. Atuh lain mustakmal eta mah bisa jadi cai kolomera nu diinumna. Hiji sing kudu nepi ngarti ieu tina bab wudu. Da akhlak jelema mah ayana di dinya. Beungeut di wuduan ku cai naon? Sarua cai bersih. Heueuh beungeut teh kudu bersih. Lain eueuh jerawat bersih teh, lain eueuh kokoloteun, lain. Tapi nu disebut beungeut bersih mah eueuh nyimpen kacua, eueuh nyimpen kageuleuh, eueuh nyimpen dendam, eueuh mincen benci. Ta eta beungeut bersih, kajeun glowing tapi baeud wae tonyok ku aing. Aduh, bongot di glowing ditanya tiap punyem, nah naonan maneh. Berarti si eta mah teu wudu, bisa jadi wuduna teh ku cai pacilingan. Bener ya? Pan ieu ge wudu buuk teh di wuduan ku cai naon? Cai bersih, Pak. Artina lamun urang wudu ku cai bersih, cai suci dan mensucikan. Anu suci kudu bisa mensucikan. Tah sirah dibawa karena alam kasucian, hibdul akli ngajaga akal pikiran tuh wudu. Ai karek wudu jiga urang-urang mah geulus ka cai wudu babari teuing batin ta batin wuduan. Matak cokolot ge kali-kali mah ulah wudu ku cai wae atuh euy cenah kitu nya. Kunaon atuh wudu dina kahirupan beta eta maknana. Ceuli di wuduan, aduh heuh ulah loba nu ngadenge kana kagorengan batur, da kagorengan urang ge loba keneh. Leungeun di wuduan heuh kudu resep barang bere, suku di wuduan ulah ngalengkah kana salah, eta wudu bisa ngasupkeun ka surga. Da ieu mah atuh wudu karek kamu ge ai cai mustakmal, cai suci dan mensucikan. Tapi bener cai nama suci ngan bibir mah kotor wae. Mata Kitabul Gumarom jilid kahiji hadis nomor kahiji nu dibahas bab najis, bab naon? Kok kotor anjing, Pak?
matak didinya tepan ayah hiji hadis nomor kahiji lamun wadah tawa sarung diletak ku anjing kumah ku 7 kali make taneuh tah leuwih mulia kana si eta sebenarnya. Lamun wadah tawa sarung kalamot ku bibir anjing kumah ku 7 kali make taneuh bener. Ha balik kana awak kurang naon elmuna sanajis najis nabaham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najis nabaham manusia mun geus nganyerikeun hate batur ngahina batur ngaledek batur cai lautan dipakekeun ngabersihanana jujur Pak kanyeri batur moal bisa dibersihan ku cai lautan tah eta cai mustakmal cai suci dan mensucikan teh eta sebenarnya. Aduh nya cek urang tina bodoh geus kasaliliran jelemanya. Ada cikeneh wudu bubar wudu geus hoak pan ka batur bodoh atuh ai bodoh teh adana sia eta cai suci nepi ka teu matak nyucikeun biwir eta. Aduh geunah ceramah teh demi Allah loba nu ungeuk teu ngarti tinggal sinira paduli teuing da ngaran-ngaran kahirupan mah bakal robahna teh iwal teh kudu tepat kana sasaran Pak narek kieu wae urang hirup di dunia Islam jeung Islam pasea habeneun ngagugulung pasea gitu batur maju urang panas deuk haben we cicing dina ka panas na moal modar hirup teh sedengkeun janji Allah jalma anu maotna keur ngomongkeun batur keur nyieun dosa Allah moal ngahampura eta manusia samemeh manusia ngasamemeh papada manusia silih hampura matak jujur Pak dosa nu pangberatna mah jeung Allah tah jeung jelema bener Bu ibu boga mantan salaki geus 20 tahun ayeuna geus kolot hiji waktu papanggih dina uleman budak duk nyampeurkeun ka mantan salaki ibu kumaha cik ibu ka dieu tong ngadeuketan si begu artina ama keneh cicing da ieu mah babna ge disebut lagi ngaji hirup atuh lain ngaji huruf aya ngaji huruf mah wah Pak babari ngaji huruf masa bulan ge tamat tah nu hese mah ngaji hirup kuring nyokot tina ayat mana memeh Anas datang memeh Al-Ikhlas datang memeh Anas datang memeh Al-Falaq datang memeh Al-A'raf datang memeh surat Al-Baqarah datang nu pangheula datang Iqra baca sehingga Nabi Muhammad di gua Hiro Iqra cek Nabi naon nu kudu dibaca Iqra baca naon nu kudu dibaca Iqra naon nu kudu dibaca sedangkan umat Islam pada dasarna apal Nabi Muhammad buta huruf bener emang Bapak percaya Nabi Muhammad buta huruf lain buta huruf teh bisa maca teh bisa nulis lain tapi buta huruf teh Nabi Muhammad mah eueuh nu dibaca eueuh nu ditulis salianti wahyu Allah urang mah nu dibaca kagorengan batur nu ditulis kesalahan batur mata urang nu buta huruf mah sebenarnya mah wow cicing kala bab nu kieu mah kudu ngarti pa demi Allah lamun teu ngarti bahaya Nabi Muhammad teh buta huruf ai buta huruf teh bisa maca teh bisa percaya gitu manya aya jalma teu bisa maca teu bisa nulis jadi nabi teu bisa maca teu bisa nulis teh boga makna naon maknana eueuh nu dibaca eueuh nu ditulis ku nabi mah salianti wahyu ayeuna urang Pak sakola luhur tapi naha goreng jeung batur da urang mah atuh nulisna kagorengan batur lalajona kasalahan batur sanajan nu dibacana Quran tapi hate nuliskeun kasalahan batur sarua we jeung urang teh teu muka Quran nu sabenerna wow aduh ieu mah bahasa kolot iwal ti kolot tuh bakal ngarti budak orang wallahu alam bae nya tuh Iqra baca cek Nabi teh maca naon bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun perkara kalayan nyebat asmana kami asma Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq perkara nu geus dijadikeun awak bapa geura sok baca awak ibu geura sok baca ibu baheula ngalaman orok ayeuna geus kolot kieu angere asa oroknya bapak baheula keur leutik teu sadarnya bapak teh bakal ngalaman hirup kieu nya tuh ternyata kahirupan teh gaib matak tong sok nangtukeun takdir batur takdir urang kitu nya Pak Kades nah boga rencana 37 rek jadi kades dah henteu nah negarana gitu boga rencana rek jadi penceramah henteu nah cek ilmu tauhid hirup mah ulah lempang dina kahayang entong cicing dina embung
tong hayang tong embung da jelema nu hayang mah kecewa lamun teu jadi jelema nu embung moal narima lamun dibere mata hirup mah geus saujrata ti pangeran tong hayang tong embung nana gerhana hayang jadi penceramah hayang teu embung teu kumaha Allah jadi kuring mah aya nu ngulem bae eueuh teu nanaon atuh payu pek henteu ge kajeut nah teu hayang teu embung kuring mah tapi pan ku Allah ditakdirkeun jadi penceramah geuning penting ieu nepi ka dieu tah nepa kades urang robah abdi jadi kades tapi kades jadi ustad insyaallah bakal ngaco duanana teu kabayang di desa nu nyieun kakak ku urang teh yasinan haben mata hirup teh ternyata beda-beda kusabab manusia geus beda-beda bapak jeung ibu kudu sadar bapak beda ibu beda dihijikeun ku Allah barosot cipejuh ternyata beda teh Allah nyieun produk anu anyar aya NU aya Persis aya Muhammadiyah aya Jamaah Tabligh sok grajieun produk nu anyar naon ku silih ajenan sabab Islam dibangun ku sifat rahmatan lil alamin jadi rahmat keur saantero alam matak poe ayeuna umat Islam tong ngewa ka agama sejen tong geuleuh ka agama gabatur tong pasea jeung beda organisasi tong rujit kana pagawean batur tah Islam teh ngajarkeun eta Pak ai poe ayeuna katampo teh nu kitu parebut usuli jeung teu usuli kitu beres parebut kunut jeung teu kunut teu anggeus parebut 11 jeung 2 tilu ge pabeud-beud nak kudu kitu aduh geunah euy gara sok pikir ku sararea da alam sawarga teh sabenerna alam sawarga pan judulna ge robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab ai bapak teh sadar teu ngadoa eta naon dah dunya heula kakara robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati eta dunya heula kakara akhirat ai urang mah salamet di akhirat hayang di dunya pica capekeun padahal hayang salamet di akhirat mah fi dunya hasanah di dunya sing alus kakara wa fil akhirati hasanah di akhirat ge alus melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng lamun bapak bener hayang salamet di akhirat geura salametkeun poe ayeuna awak bapak di dunya keneh panon tong popolotot bibir tong ngomongkeun batur ceuli terus gosip ngalengkah tong kana salah hate sing nyacas bodas bersih tong keung urusan akhirat Allah nu nyalametkeun bongan bapak geus nyalametkeun awak di alam dunya weh ya mari engkau di akhirat hayang salamet jeung dulur teu akur jeung tetangga parasea adi lanceuk pasea merebutkeun warisan boro-boro salamet nu aya ge diRT-keun har da urang mah teu salah eta bahasa doa fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah di dunya hayang hasanah di akhirat hayang hasanah heueuh akhirat teh jawabanana dunya di dunya hayang alus di dieu nyieun alus bener wah aya akhirat hayang alus aya di dunya bisa capekeun wae asal lieur urang mah da geura sok grajieun kahalusan sing tenang hate sing saurama somea dareh de halus budi hade basa ta eta nu hirupna hayang salamet di akhirat teh jawabanana mah di dunya ari ongko hayang salamet di akhirat aya di dunya bisa capekeun wae boro-boro di akhirat Pak di dunya ge ditonyok batur bener sok keunda akhirat bacan katoong can akhirat mah jeung Allah geus nyieun tah lamun dunya mah diserenkeun ka manusia hiji ku Allah titah ibadah dua ku Allah teh manusia diangkat jadi khalifah tuh artina dunya mah diserenkeun ka bapa mata ruksakna dunya lain ku Allah ku leungeun jelema mata hirup tong make jeung legeg teu kudu sombong teu kudu jadi ustad ge ukur disebut batur bawa eta ustad ka Allah nah bener keneh ustadna di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat bawa ka hareupeun Allah bener pejabat kadang-kadang mah jadi bangsat jadi hirup di dunya mah lain tempat kasombongan ku sesebutan ustad nenek gerhana pret nah era disebut ustad teh nama jeung era ari ustad naon tugasna warasatul anbiya pewaris nabi aya nabi ngawariskeun naon tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud geura sok ngacung aya teu ustad nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya ustad nu bareuh eta mah asa murah geura sok situ percaya nabi ngawariskeun ilmu naon bageur
setahun kurban 60 onta saha Nabi ari imah Nabi butut nepi ka Nabi pernah ngalaman kalaparan nepi ka patuangan diganyel ku batu tapi kurban 60 onta ku sakitu geus katelajoan bahwa Nabi teh condong ka akhirat hampir poho kana dunya ari urang imah kajieun hajat 100 juta ka bedag dangdut nu 15 juta oke wayang heueuh kurban sasiki pek wilujeng kasaliniran demi Allah ari heueuh dangdut 15 juta ditabeuh wayang 80 juta ditabeuh coba kurban setahun sekali mikung api-api teh sanggupnya cenah ekonomina gerag-rag nah dangdut 15 juta ka bedag berarti orang mah condong keneh dunya katimbang akhirat ari Nabi mah condong ka akhirat hampir poho kana dunya imahna butut masjidna agreng imahna butut tapi kurban 60 onta imahna butut yatim kajamin imah butut miskin kabere gerateangan jelema warasatul ambian seperti kitu matak disebut ustad teh era nana gerhana ge demi Allah era Nabi Muhammad di bahanan doma beres ceramah di tengah jalan inu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk itu jelema keur kuring keur modal kop ceuk Nabi teh rezeki kuring milik rezeki maneh milik kuring tah ini teh pan abdi teh ieu geus rada bunga da bakal di bahanan ti dieu teh tawayahna ku bapak ujinya pegat di belah ditu tuh pegat naon bahan naha amplop atau naon teu nyaho lah pegat ku bapak belah ditu Nabi Muhammad mah domana dibikeun karena negarana boga amplop anu teh pegat ku bapak belah ditu ceuk perkiraan dibikeun moal Pak alhamdulillah alus suudon hate kitu patut teh tapi dah heueuh mun bapak megat di ditu amplop kuring di penta nya abdi mah deuk jalan ditu we matak era era dibere gelar ku manusia teh era bu dibere gelar ku manusia disebut ustad disebut kiai disebut ajeng demi Allah beuki dihargaan batur beuki isin kana diri naha jelema nu apal kana dirina bakal era dihargaan baturna lamun jelema nu teu apal kana dirina justru hayang diajenan ku baturna matak jelema nu hayang diajenan teu wawuheun kana kagorengan dirina aduh eta urang mah moal aya jelema pang bebas-bebasna deuk ngahargaan pek deuk teu bodoh asli dek resep pek dek ngewa teu urusan komo urang karek datang ka dieu geuleuh aing ka ustadana aya hate naon wawugeun teu jugeuleuh hideng teu mang nya Pak Kades ibarat Pak Kades jadi kades tuluy aya nu ngewa naon urusan da ku ngewa ge moal matak manehna jadi kades aja justru ku ngewa 8 tahun beuki teh bese hirupna matak hirup mah dina agama mah gerapikeun sifat geuleuh gerapikeun sifat ngewa gerapikeun sifat cua lamun bapak hayang apal guru kuring baheula ngajarkeun pangih jeung nu judi pangih jeung nu mabok pangih jeung nu zina kuring muridna bah jelema mararabok rada gelonya pinarakaeun kuring kumaha ceuk guru kuring tong kitu eta teh sae nepi ka ngahuleung Pak anu mabok nyebut sae da moal kalogikaan ku bapak nu mabok disebut sae, nu judi disebut sae, nu jinah disebut sae, bah mararabok sae, bah jararudi sae, bah jinah sae. Kuring pananya da muridna bisi salah, bah nahan nu judi make jeung sae, nu jinah make jeung sae, nu mabok make sae. Ucapan umat Islam adalah doa daripada urang ngahujat ku nu mabokna, ngahujat ku judina, ngahujat ku jinahna. Apakah teu leuwih alus pipahalaeun ke urang lamun urang ngadoa ka Allah sing janten jalmi nu sae. Aya teh jalma nu kitu nepi ka ayeuna. Cek urang ge. Apalna teh kitu we, nu judi neraka. Nu jinah neraka, nu mabok neraka. Nama-nama bapak geus ngawangkong jeung malaikat yen bapak di surga. Ku sakitu ge geus kaudag bah yen urang teu boga hak monis batur. Bener Pak. Teu. Mata kemanya wayahna tarurutan panggih jeung nu judi sae. Kan insyaallah nu teu ngarti mah rada gelo cenah namanya nu judi sae. Abdi rek mere filosofi teu falsafah, tapi wayahna kudu ngarti lamun teu ngarti bakal nyebut sesat. Asli bab nu kieu mah tanpa guru ngaco. Pak, nu tahajud nu salat teh kadang-kadang ka neraka, bangsat ka surga. Mun ieu ceramah geussan bae teu ngaco jelema da.
nu salat nu tahajud nu maca Quran kadang-kadang bahasana tah kadang-kadang ka neraka bangsat ka surga tuh jeung marolotot cik urang darah dilaporkeun ka MUI rada gelo cenah sesat cicing heula can ngarti kalau mun geus ngarti bakal kieu oh bakal kitu heugat cek kuring teh nu salat ka neraka bangsat ka surga kieu lamun bapak salat hanya sebatas jasadna teu salat jeung hatena moal paham matak salat teh bagi opat hiji salat jasadna dua salat hatena tilu salat rasana tilu salat kudu ngawujud dina bentuk perilaku matak jelema salat ukur salat sujud ruku hate geuleuh keneh rujit keneh karek salat awakna can salat nepi kana hate na aya dina salat ngajarkeun kudu ngewa ka batur na aya dina salat aya ucapan hiji we kudu geuleuh ka batur tapi naha loba jelema anu sarolat ngewa keneh ka sasama dina hirupna berarti karek salat awakna can salat eusi hate nu sanyana kedua tilu salat rasa urang rasa batur nyeri urang nyeri batur matak jelema salat bakal peduli ka sasama dina hirupna bisi batur teu boga imah gotong royong pangjieunkeun imah bisi batur teu dahar gotong royong bere beas cenah dahar bisi batur yatim gotong royong cenah sakola budak yatim naik darajat yatim kunaon ku salat rasa kaopat wujud ngawujud salat teh tah ceuk bahasa kuring kadang-kadang jalma salat ka neraka bangsat bisa ka surga nana gerhana bapak ya atau akang nu dikongkorong tasbih akang leungit motor kapanggih na CCTV yen akang teu leungit motor ternyata nu maokna teh nana gerhana jadi kuring teh bangsat akang leungit motor kapanggih na CCTV nu maling teh nana gerhana meureun balik ti dieu nya geus ceramah maling ge urang teh kuring teh bangsat ceuk saha ceuk akang nama ge ceuk akang pan akang nu leungit motorna katempo CCTV-na nu maling motor akang teh nana gerhana tah ceuk akang teh kuring teh bangsat kuring narima rumaos kang abdi teh ngabangsat motor akang hapunten we abdi rek diteungeulan pek bae rek dipenjara pek bae rek digulung pek bae rek dibunuh pek bae nyareunkeun diri abdi ka akang kapanggih we beurang ku sararea da yakin bapak bakal nyebut bangsa ieu bakal nyebut bangsa tah geus rada kapanggihnya ieu ge bakal nyebut kabeh bakal nyebut bangsa wah euy nana gerhana teh rada gelo ai peuting geus ceramah geuning ngabangsat lamun kuring ku akang disebut bangsat kuring narima da memang kuring ngabangsati akang nu leungit na motor akang ngan kuring moal narima lamun ku bapak disebut bangsat sabab kuring teu maling ti bapak cicing kudu ngarti nepi ka dinya tah geus rada beraya-beraya sadesa ieu nyebut garong ka kuring panggih jeung anak kuring kade euy tong ngadeuketan anak bangsat panggih jeung pamajikan kade euy ulah ngadeuketan pamajikan bangsat ulah ngulem deui bangsat disebut bangsat kuring jeung akang bisa anggeus ku seulih hampura tapi bapak nyebut bangsat ka kuring ladang salat ladang zakat bakal beak ku dosa kuring tah dosa kuring ngabangsat bakal dilegleg ku bapak kahartos matak salat teh kudu parat nepi kana hate teh eta sehingga urang teu monis kalakuan batur bari batur teu boga kalakuan ka urang dompah ting dongkeun ieu mah karek diuji kieu wae geus gujrud jelema karek diuji kieu karek diuji kuring teu dikopeah karek diuji kuring teu make gamis karek diuji kuring penampilan kieu geus gujrud jelema teh ya aduh karasa nya pan engke teh bakal panggih di akhirat Allah bakal manggil urang duaan kan bener nana gerhana teh bangsat sebut ke dicu kang nya Gusti bangsat eta ditanya kuring bangsat naon motor nama ge jeung bangsat butuh anggeus kuring jeung akang ieu bakal dipanggil nah ari aranjeun naon alasan nyebut bangsat bangsat Allah maha adil ngabangsat naon nana gerhana ti bapak pan ngahulang di dunia kene ge heuduh ka Gusti tanya kuring nyeri hate disebut bangsat nyeri tah ladang salat bapak zakat bapak saum bapak ditukeurkeun jeung kadorakaan kuring maka doraka kuring dilebok ku bapak-bapak aduh matak tong sok monis batur kana kagorengan bisi urang nu leuwih goreng tibatan batur aduh tah ku ceramah kieu mah bangsa teh alhamdulillah jeung kieu we yes gitu si eta mah lain eureun ngabangsa teh kalah ka nyebut yes jadi asa katulungan mata hirup mah ieu nu ngaran hirup
ayana bulan Rajab ayana bulan Mulud teh sin paham da di urang mah atuh araraneh ari Rajaban osok ai robah henteu pan Rajab teh subhanalladzi asra bi abdihi asra teh berjalan ti mana Nabi berjalan Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa urang memperingati Isra nu diperingati naon Isra berjalan Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa bener ka masjid teh nah nu diomongkeun masjid ari teu ngalun ieu mah ceramah teh beuki mebes beuki kasindiran kabeh jelema subhanalladzi asra bi abdihi asra berjalan abdihi hambana ti mana Nabi Muhammad berjalan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa urang memperingati Isra Mi'raj berjalan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tah urang teh sarua kudu Isra Nabi Muhammad Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa umat teh kudu Isra ti mana tina salah kana bener tina goreng kana alus tina kedul jadi daek matak lamun jelema rajaban kabeh masjid bakal pinuh Pak ieu mah beres rajaban ge kosong wae berarti teh Isra Allah pokokna mah ku ceramah kieu mah kabeh ge heueuh nya euy nu goreng jadi alus nu salah jadi soleh nu kedul jadi daek nu pedit jadi bager tah Isra ari urang memperingati Isra Mi'raj meme Isra geus gelut wae da kudu udunan dari isukna ngomongkeun nu ngeunah mah Ustad Nana we urang nu capena udunan kitu eta Isra nah jadi goreng kitu tina bahasa Isra ge Pak urang teh geus teu Isra nu goreng anger goreng nu kedul anggal kedul nu pedit anger pedit nu pi omongeun anger pi omongeun eta teh geus teu Isra dah sabab tina makna Isra adalah berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa maka urang ge kudu Isra berjalan tina goreng kana alus tina salah kana bener tina kedul jadi daek matak lamun judulna Isra Mi'raj engke masjid bakal pinuh anu pi omongan jadi tara anu salah bakal eureun nu pedit ge bakal bager tah kakara eta disebut Isra atuh da urang mah hayang nepi kana akarna dudutna gitu Mi'raj ai Mi'raj naon Mi'raj naik ka mana naikna Nabi Muhammad Sidratul Muntaha langit ka saberiji langit ka 7 ieu ge umat kudu naik ngan lain naik jigah Nabi ka Sidratul Muntaha tapi naik derajat deuk teu naik derajat kumaha nu kedul jadi daek pan naik ku daekna nu bodoh jadi nyaho naik derajat ku nyahona anu salah jadi bener naik derajat ku benerna haben Isra Mi'raj pas ya anger atuh kalka mebes eta derajat teh Mi'raj yuk urang naik derajat aduh nya berat Isra Mi'raj mata keur jalma-jalma ahli sunnah wal jamaah datang bulan Rajab teh ceurik Pak kunaon mah jeung ceurik sabab apal dibongkarna kalakuan masing-masing jelema di bulan Rajab teh kalakuan jelema dibongkar kabeh ustad ge dibongkar nah apa Nabi Muhammad nempo ke belah kenca ku Allah ditempo hukuman naon neuktekan bibir sorangan ngaguntingan letah sorangan cek malaikat ngajawab eta umat anjeun Muhammad nu kumaha nu capetang nyarita agama tapi kalakuan lain tina agama wah nya baru teu berat bab nu kieu eta hoream ceramah dina Rajab kasiniran urang oge da capetang nyaritakeun agama tapi kahirupan anggang tina agama nitah zakat ukur ka batur ari sorangan pedit wae nitah sedekah ka batur ari sorangan kadang-kadang teu sedekah nitah bager ka batur ari sorangan rudet wae jeung tetangga nitah alus ka batur tapi sorangan hatena rudet wae di mana letak alusna hanya sebatas keur batur keur diri teu disampakeun aduh matak paling hoream nerangkeun Rajaban demi Allah Pak kasigeung urang oge tah heueuh poho hiji ditempokeun deui pan ku Allah teh jadi datangna bulan Rajab teh paling keung keur ahli sunnah wal jamaah mah sabab apal di jerona mukakeun kagorengan kabeh jelema lol deui pan nu disiksa dina lautan darah ngarelep diri ke dikerlep-kerlep naik deui pucungul karelepkeun naik deui karelepkeun saha eta umat anjeun ya Rasul nu kumaha anu nulungan batur tapi nyekek beheungna nyai bisi maneh teu boga duit datang ka imah emak disadiakeun 2 juta ngan dina saminggu kudu jadi 2.200.000 lamun sabulan teu kabayar 2.800.000 teu kabayang jelema sangsara ngecerok duit 2 juta imah jadi beak sawah jadi beak nu kitu ngaranna rentenir matak lamun hadir ieu Rajaban aya rentenir ira hadap oron oi
har kartos pokoknya urang mah ceramah kudu nepi ka jentre kadinya mung cangkang urang mung kadar eta rasiko teh diulem deui paduli dah hirup moal nyarane kana ladang ceramah bener nah dua tilu sing kuat dah kabeh bakal kabongkar sing kuat aya deui jalma ngadaharan daging bangke buyatak bilatungan ai daging alus diarantep saha eta umat anjeun Muhammad nu kumaha ari pamajikan anu halal diarantep ari bonon dipiara aduh apa kan mah dia teh tempo kades ge beureuketeug ari pamajikan minta 100.000 ge cing atupan sidik kamari geus dibere nepi ka hamur teuing nah nu di jalan 7,5 kabeuli abo daging bangke buyatak biratungan di dalahar daging alus diarantep ari sidik pamajikan anu halal beti antep tapi naha ari awewe anu bontongor di jalan ngaranna dirasikoan lain wel keur kaum bapak-bapak juga huleng tarik ngehulengna ge naha bawa pernah aduh tuh tilu tempokeun deui ku Allah taala teh nya cekuring ke babaraja mah mukakeun kagorengan sararea pangheulana saha teh ustad pangheulana deg-degan letah sorangan ngaguntingan bibir sorangan saha eta jelema nu pinter ngomong agama tapi hirupna anggang tina agama saha deui lamun lain si eta berat lur jadi ajengan teh mata tong hayang mending jadi kades tapi da kades ge kaancam engke di akhirat di alam mahsyar ngaranna bakal aya jelema bucitrek bebeakan beungeutna jiga bagong saha eta koruptor pejabat nu di leluhur poe ayeuna bangsatna beak dikarep bener Pak rakyat mah hayang beas oge kuat magrib kokot tetengan kata tangga si itu mah tersenyum indah depan kamera bari dahar ge di restoran paribasa ngomong demi rakyat ternyata bullshit wungkul ari keur hayang layut jeung rakyat ari geus eueuh geluh geblus ka alam gaib bawa lain pejabat nu kitu mah jurig jarian lu ari keur hayang rakyat kuat di tepungan ari keur hayang rakyat di bageuran tapi geus jadi datang deui teh amana tuh oi paribasa demi rakyat rakyat nu mana nu dibelaan kesejahteraan demi rakyat sejahtera nu mana rakyat nu geus sejahtera nu puguh mah bebungok maneh we nu sejahtera mah oi jabatan boga dasi panjang jas alus sapatu herang duit naker gaji gede ku sarakahna der masih keneh malingan duit negara bebungok teh si eta dihukum ku Allah Ta'ala ditempokeun beteungna bitu nu kaluar ku etan si kosong nu kaluar teh aspal gas LPG komo leuweung nu kaluar aing mah ada bab jemaah layan we kudu nepi kadar eta dipegang we ku pejabat paduli aing mah da teu nyaranekeun hirup ke pejabat heuh Pak ngandak kudu nepi Pak matak bulan Rajab mah cukur ge mukakeun kagorengan kabeh. Haduh. Lal deui panoh hukumanana teh Ibu. Nu dipangkek beheungna, digusur. Saha eta? Ibu-ibu nu tara ditiup. Oratna di Umar ka batur ai ka salaki kuat di 4 empet. Dikegepan ge cicing horea mani. Nah, ari ka batur bujur monoyot bujal kaciri. Kabeh geuning dipikir-pikir mah babarajaban bingung ngomong lagi timiti ustad pejabat rakyat kabeh kababan kabeh bae moal di dinding kelir bukakeun nah maka jeung kudu dibuka da Allah ge nu tadi sagede-gedena dosa manusia aya leuwih gede tibatan dosa panghampurana Allah Ta'ala tah tobat teh di mana tempatna dina salat as-salatu lidzikri ai salat teh cara pikeun eling ka Gusti Allah matak jelema salat sabenerna keur ngomean awakna sangkan nyantel ngait hatena jeung Gusti Allah maot teh keur nyantel dosa beak dihampura ku Gusti Allah ngemplong mah nya ku salat mah ngemplong kabeh matakna sarolat ternyata mang mah salatna ge can bisa tepatkan waktu subuh teh kadang-kadang jam 7 atau sing hidang subuh jam 7 latihan jam 5 latihan setengah 5
nyata lohor mang macan bisa tepat keun bae, nyata asar mang can tepat keun bae, magrib mang can tepat keun bae, isya mang ge can tepat keun bae. As-sholatu lidzikri, salat teh pikeun eling, maka jelema nu salat artina keur dialog jeung Allah taala. Boga kasusah omongkeun ka Allah, boga kabingung omongkeun ka Allah, boga sagala rupa ge caritakeun ka Gusti Allah daripada nyarita jeung tatangga masuk jadi goreng. Matak jelema nu salat mah bakal bijil sifat teu hayang nyarita perkara nu teu penting. Aya nu gelo dar diomongkeun teu penting teh Pak. Oh itu nu gelo euy tatarajang geus sidik gelo dar diomongkeun ku bapak atuh berarti bapak teh sarua edana. Lamun bapak apal kasalahan batur tuluy ku bapak dicaritakeun matak jadi pasea leuwih hade tong dicaritakeun eta kasalahan nah untung henteu doraka heueuh. Matak enggeus we jempe matak jelema salat mah as-salatu lidzikri hirupna teh dipake eling ka Gusti Allah. Ngomongkeun batur artina keur teu eling, nyaritakeun ai batur artina keur teu eling, pedit ka batur artina teu eling. Matak salat teh pager keur awak urang sangkan urang tuluy eling ka Gusti. Tak kitu ngahartian salat teh. Kakara bakal kajaga akhlak anu sampurna. Kahartos ye. Salat nu mana atuh? Nu tadi Pak, sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi. Salat anu mana nu alus ucapanana, nu leuleus hatena, anu ninggalkeun kamaksiatanana. Ibu aing ngomongkeun batur dosa. Ai papolotot ka salaki dosa. Ngomongkeun ai batur dosa. Nyaritakeun kasalahan batur dosa. Tah ku salat teh kuduna geus eureun. Nah, imah salat haben teu eureun wae. Apan salat teh tanha anil fahsya iwal munkar. Salat nu alus teh salat tuh bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar. Heuh ngomongkeun batur teh dosa, nyaritakeun kasalahan batur dosa, mukakeun aib batur dosa, areureun ku salat teh atuh. Nya urang mah nerangkeun teh nepi ka dinya. Heukeun bae ngarah areureun sok ngomongkeun batur. Nu baleunghar pedit ai geus paeh bakal kaduhung Gusti. Lamun abdi hirup keneh sabah dihibahkeun keur masjid kumaha ceuk Allah kumaha sia we. Pan sidik di alam dunya geus diberi informasi yatim loba miskin naker jompo loba cing pangyieunkeun imah cing yatim pangsakolakeun cing miskin pabalatak geura bere dahar ku sabab nu beunghar teh eling kana harewosna Allah akhirna peditna dikukut geus maot kakara sadar lamun mah dipake zakat ku Allah teh diberi peringatan deui. Naon peringatanna? Bere panyakit, geblus ka rumah sakit, beak sawana sarorog, sadarnya, duh lamun mah dipake barang bere ka batur moal meureun ka rumah sakit alieur. Sinyal matak jelema salat mah bakal mampu peka kana sinyal alam. Kunaon alam ruksak? Hiji anak loba nu durhaka ka indung, dua pamajikan nu durhaka ka salaki, tilu ustad geus hubudunya, opat pejabat anu kalakuanana dolim. Tuh penyebab bencana teh da eta. Ari ayeuna nu opat teh geus araya. Anak durhaka ka indung bapa aya. Pamajikan goreng ka salaki aya. Kemarin ibu meureun nya. Ustad nu hubudunya aya. Tong nempo urang atuh. Pejabat anu dolim ka rakyatna aya. Meueuh atuh bencana aya. Matak entong nyalahkeun kana takdir ceuk urang ge. Naon sababna? Ampura Pak, takdir itu bisa dirobah ku naon? Ku doa. Bapak ieu perkara keur zaman Nabi Musa. Koronyong aya jelema nu sangsara datang ka Nabi Musa, "Hei Musa, kuring teh pengikut anjeun tapi sangsara bebeakan cing atuh anjeun ngadoa ka Allah supaya kuring jadi jelema beunghar." Nya Nabi Musa ngadoa, "Ya Allah, beungharkeun si fulan." Maka jawaban ceuk malaikat, "Musa, takdirna manehna mah sangsara, sangsara ngan panjang umur. Lamun beunghar bakal ponok umur." Eta teh jawaban keur Bapak cing kira-kira talung sangsara panjang umur, talung beunghar isuk maot. Hayang nu mana, Pak? Sangsara ngan panjang umur, beunghar ngan juk maot, deuk mana tanu dipilih? Sangsara panjang umur gitu. Daripada maot boga mobil isuk maot itu, ni ruginya. Iya jelema teh saking ku jengkel mentana teh nu kadua, kuring marido sangsara, kuring marido beunghar, bae ponok umur. Ceuk Allah teh, "Hei Musa, modalan ku doma." Dibere modal teh jelema teh doma. Domana teh sabulan, 2 bulan, 3 bulan, ngalobaan 4 bulan, satahun, 2 tahun, nepi ka 20 tahun teu maot-maot Pak. Geus beunghar teu maot. Akhirna datang deui ka Nabi Musa, "Hei Musa, ari anjeun baheula nalika kuring menta dibeungharkeun ceuk anjeun kuring beunghar bakal maot. Gening ieu beunghar teu maot-maot."
kumaha cek Nabi Musa teuing kuring ge da manusa da eta bahasa Allah tanyakeun atuh ku anjeun ka Gusti Allah ditaroskeun Gusti geuning si itu beunghar tapi teu maot jawaban Allah Musa deuk maot kumaha unggal penting loba jelema ceurik lantaran ngadoakeun kana dirina sabab manehna geus boga harta dibagikeun ka sesama dina hirupna matak takdir bisa dirobah ku doa batur. Hayang ibu panjang umur kudu loba doa batur nu ngeclok bere lamun batur nginjem geus 2 bulan teu mayar bebaskeun kitu tah tuh da jiga nu hareuang penuh umur ieu teh situ percaya sejarah-sejarah kitu teh ungkap dina sirah nabawiyah teh ngarah urang jadi sadar sok Syekh Abdul Qadir Jailani keur di masjid aya nu ngahina Pak Syekh Abdul Qadir Jailani keur ngajar di luar aya nu ngaledek wah jelema boloho jelema boloon Qadir gitu. Coba lamun bapak dihina gitu amak tuh. Syekh Abdul Qadir disebut bodoh, disebut boloho, padahal Syekh Abdul Qadir teh adalah salah satu wali Allah nu cerdas, nu pinter, bahkan imamna para wali disebut bodoh kumang keluk seperti eta. Apakah Syekh Abdul Qadir kasigeung? Henteu. Kumaha Syekh Abdul Qadir nyaritana? Ya Allah bari ceurik. Ya Allah, lamun bener abdi bodohna mangga ku anjeun pinterkeun, ngan lamun bener abdi pinterna si itu mitnah abdi paparin panghampura ka jelema anu mitnahna. Aya teh jelema poe ayeuna nu kitu lamun dihina paingan para syekh kahardos mata kali-kali mah jarah teh atuh paulah kanu jauh jarah teh kali-kali mah entong ka Tasik jarah entong ka Cirebon jarah entong ka Arab awak bapak gera jarahan awak bapak jarah hate teh ibarat imah bisi imah eukeul ledok gera empel bisi imah aya kebul gera sapukeun bisi imah cairna kotor gerak bersihkeun cing atuh kali-kali mah jarah teh tong anu jauh geura sok jarah kana awak sorangan tapi kapaham maksud kuring jarah kana awak sorangan kuring teu nyarek deuk jarah ka Tasik pek jarah ka Sukabumi pek deuk jarah ka Cirebon pek deuk jarah ka mana-mana ge pek bae ngan wayahna urang ge ulah poho jarahan awak urang sabab hate urang teh ibarat imah bisi aya kebul anu nempel geura sapukeun bisi aya cair ledok geura bersihkeun bisi aya kokotor dina hate urang geura leungitkeun matak jarah eta lain kudu batur lain kudu dulur jarah eta mah awak urang kudu bisa asup kana awak urang sorangan mudah-mudahan bubar ti dieu teh jarah-jarahnya kana awak bapak kumaha carana ngeunteung geura sok bapak nyiapkeun enteung isuk lain enteng eta naon atuh enteungna Islam teu nitah ngomongkeun batur urang ge entong Islam teu nitah pedit urang kudu bager Islam teu nitah goreng ka batur ulang ulah Islam ge teu meunang nyokelan kasalahan batur urang ge teu tah jadi ngeunteung ku cara sahingga bakal kapanggih urang nu sabenerna teh saha aduh ulah nyomput dina baju anu alus ari hate rudak ulah nyumput dina baju anu alus ari hate rudet maon sababna Nabi Muhammad pan nyebutna baju ulah leuwih mulia batan amal baju ulah leuwih mulia batan amal ulah ari baju dimuliaan ari amal goreng wae baju mah sarua we jeung batur sederhana nu miskin kabedag urang ge kabedag batur nu murah urang nu murah ngan wayahna kudu unggul ieu hate wayahna nya baju mah kudu umum jeung batur ulah betiung denai baju denai HP Oppo ari kana hutang poho bener ai motor kabedag ai hutang ka pohokeun bapak digamis tuluikeun bapak diudeng teruskeun bapak disarung pek bapak make koko silahkan ngan bawa nu tadi aya nu kudu leuwih dimulyakeun tibatan eta naon Pak eusi hate kahartos geus geus 11 acan urang nu ceramahna kumaha urang we da urang teh mikir balik ieu sebenarnya teh teh ka Cimaung teh 6 jam ini jam 11 berarti pineupeun jam 4 tuh atuh iraha urang heesna matak dipikir-pikir pada pikir-pikirnya hirup mah geus tong mawa ka hayang matak bisi bapak hayang viral geus entong kuring ge teu hayang viral teh demi Allah
da ngarep-ngarep mah iraha kuring teu viral gitu hayang nah ternyata jadi jelema viral teh ripuh beger wae hese lamun kuring datang ka dieu mawa awewe bapak bakal curiga aduh ustad ngabeujeng awewe nya piraku kudu ngabeujeng doma atuh tak ayeuna Pak Kades mun Pak Kades init ka Cimaung ngabonceng lain pamajikanana aman des aman nah moal anu nyahoeun coba ieu beungeut ieu aduh matak aing mah ngabonceng awewe teh kudu make topi kudu topeng tak kekara ternyata hirup mah tong nyarane kana viral aya redupna tong nyarane kana harta aya beakna nyarane kana jabatan aya eureunna nyarane mah ka Allah taala nu langgeng abadi salalawasna anak nyarane ka indung bapakna jadi sangsara nalika indung bapak geus eueuh sabab nyarane ka indungna bener Bu salaki nyarane ka pamajikan nyarane ka salaki nalika maot teu narima nyarane kana harta nalika aya nu maot jadi aral nyarane kana ilmu asa aing pangbogana matak hirup pek nyarane ka Allah taala nu langgeng abadi salalawasna sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para luhur anu kasuhun nu ninggalin di pamri hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.